nagara Magadha anu jeneng Ratu Prabu Anung Citranggada nuju dideukesan Kupati Citrasena daya sanes nuju ngabadantenkeun tina hal ayana nu ngalamar Raja Salawe Nagara ngalamar ingkang Raka Kesomaning Ayu Citrawati namung parantos ngintun serat munu tulung ka Nagara Maespati namung barang nuju remagan Antawi Islami kasurat Kubalarea aya siji satria anu baka dedeges ka Gusti Anung Prabu Citranggada Patekadan muya Tatula pagungku sanes anu dedeges teh nyaeta Raden Bang Somantri lajeng bae Bang Somantri ngadeges ka Prabu Citranggada nagara Kertapakuan bawa mukti kudunya barana pipi siraku sesama rek nyelep ku akar jengjing disuluhan ku kanyere hirup resep silih deui kana jalan anu kumpunan wawang ginulungan lawan lagi ya iya geningalaga sirna mangebak si kabe lajeng Prabu Anung Citranggada banget kaget ningali hiji satria margi neme pisan tepang sareng ieu tamu enggalna ditaros ieu tamu nyata anu jenengan Bang Somantri satria teja sulaksana teja nira wong ngapecik sulaksana anyar katon wong ngapecik sinten Kang Cinambating wawangi lemur matuh dayeuh maneh karang panglayungan urang mana sampean teh jeung saha nyangaran gaulan Gusti manawi dipercanten abdi dalam Bang Somantri dupi abdi dalam teh utusan ti Nagara Maespati diutus ku Kangjeng Gusti nyangakeun ieu serat kanggo ka saya panjenengan Sinana kamamrat maduga ngalaralawan Sinana kamamrat maduga ngalaralawan Barang ieu serat parantos ditampi lajeng
dibuka diaos kalawan kahartos nyatai ieu ngintun serat anu nyanak serat anu jenengan Bang Somantri anu maksadna kedah tutulung numpesatana pinandingan raja salawe nagara barang parantos tutas ngaos serat lajeng wae enggana cariyos Raden Somantri diutus ku Prabu Citranggada kedah nepangan ka tepi Swiring nepangan Balaraja di tepi Swiring. Raden Somantri anu aya di perjalanan bocah ayeuna anu aya di tepi Swiring Balaraja salawe nagara anu disesepuhan ku Prabu Darma Wisesa Darmapati Goda Darma jeung para buta sadaya daya sanes anu disawalakeun ngantos naha ieu teh ditampi panglamar atanapi ditolak barang nuju sami pada ngantos dan tawis lami sasumpingna Raden Somantri Malyati seranakeun para murid dinanusa mugi Gusti kersamakeun kana saring manusa maring sangsana lawan kaget gunira ningali ningadayu maring sangsana lawan lagi ade ningalaga ya ade ningalaga anjang liriki ngayuda ya ingayu udah anjang liri ngayu udah cuma ngaku capi di tepi Swiring Prabu Darma Wisesa Darmapati Goda Darmalan Dewi Darmawati anu nuju
sami ngiring kaget ningali satria lajengan dika Prabu Darma Wisesa babu iya satria teja sulaksana teja nira wong ngabetik sulaksana anyar katon wong ngabetik cinten kang sinamat ing wawangi lemur matuh dayeuh maneh karang panglayungan urang mana sampean teh jeung saha nya ngaran iya Satria Darma Wisesa aya naon kaula ditanya ngarannya kaula anu ngaran Bang Sumantri kaula utusan Kangjeng Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu ti nagara Maespati teh sanes kaula teh diutus supaya naningan balaraja salawe nagara anu bakal ngalamar ka Aganayu Citrawati ayeuna maksudna Kangjeng Gusti Prabu Anom Citranggada bakal ngadegeun saembara sing saha anu bisa ngelehkeun kaula mangke bakal jadi jodona atanapi janten sarogena Aganayu Dewi Citrawati miarep panjilu miarep panjilu tur mancur ganda cepat kasori miarep panjilu tur mancur ganda cepat kasori lawan ya sirna mangepak sekabeh Sakati lawan ya diningalaga ieu Prabu Anom Darma Wisesa banget nafsu barangan dina salebet tinggal kumaha ni ieu si Bang Sumantri we ana paran kowe kon wani marang hawa ku ora wani dening apa matuhan manjaba ngoleti papan lajeng engana carios ieu balaraja salawe nagara Darma Wisesa Darmapati para buta sadaya sami pejah ku Raden Sumantri anu kantun janten buyungan Raina Raden Godadarma sinareng garwa Darma Wisesa Dewi Darmawati kebat maksudna Raden Sumantri bakal nguningakeun kaunggulan ka Prabu Anom Citranggada. Diwadahan piring kotak sabar matos pasti ku alah sok dipiwala Kotap di negara Magadha Prabu Anom Citranggada lan Patih Citrasena nuju Guneman Telami sumping Bang Sumantri. Bang Sumantri nguningakeun dina kaunggulan balaraja parantos sami pejah. Lajeng
maksudna Somantri bade nguningakeun boyongan Putri Sadomas lan Dewi Darmawati. Unyukan bade nguningakeun ka Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu ka Maespati. Ku raja Magadha diidinan lajeng Somantri kebat bakal ka Maespati kairing ku Narpati Suda. Bang Somantri barang aya di satengahi jalan lajeng we gaduh emutan nah aing dana dipikir asa jadi jalma bodoh pisan. Raja anu sakitu aragungna ku aing bisa pejah bisa eleh. Sedengkeun ieu aing kudu ngabdi ka Kangjeng Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Sedengkeun Kangjeng Gusti Arjuna Sasrabahu teh can karuhan kaungulanana sarua jeung kaula. Li ibarat kaula ngalanang kageutahna ku kaula, ari nyamplungna atawa manis ku Kangjeng Gusti. Paman Narpati Soda. Ulah ngger, tah aya nama kieu paman. Kaula teh kedah didugikeun ku sampean ka Kangjeng Gusti. Ieu mah kitu etang-etang hoyong nguji nyobi heula kaula sinarengan Kangjeng Gusti. Ulah kitu nggih cobi kedah dilaksanakeun paman. Ya atuh sadaya-daya kebat Narpati Soda bakal ka nagara Maespati. Batur kelakuan jujur samemeh ngumpat mitutur pek riksa badan sapujur sapanjang urang gumelar lakana Manjami utami pinasti salamat diri